Oh ya Rabbi. Nah, iyalah takdir ngaranna supaya sesuai jalan supaya. Nah, lu jadi DPR ge, iya kan dek urusan negara. Ulah orok atuh nu jadi DPR teh. Kan dek urusan negara. Masya Allah, di jero negara teh aya kiai, aya ustad, di jero negara teh di kabupaten teh ieu teh aya politikus, ieu teh aya pengusaha, ieu teh aya pedagang-pedagang kanon gitu ngaranna pasar, aya anu dan lain-lain sebagainya. Masya Allah, lain lalagaan majmuk. Nah, ieu bakal diatur teh ku DPR. Atuh DPR na kudu nu bisa bagaimana caranya supaya bangsa negara khususnya sakabupaten mun urang jadi DPR kabupaten teh. Nah iya supaya rapih kumaha eta jelema ngaranna asal teh kitu lain jelema. Lain jelema teh jelmaan. Nu jadi bupatina ge kudu bener ulah asal merean duit ku sia dipilih bego. Iya. Jang urusan bangsa jeung negara. Di Indonesia kan berbeda, jeung Turki berbeda, jeung Suriah berbeda, jeung Baghdad berbeda, jeung Mesir berbeda, jeung Saudi Arabia berbeda, jeung Thailand berbeda, jeung Korea berbeda, jeung Cina. Walaupun di urang teh aya sababaraha agama tapi dihijikeun ku Bhinneka Tunggal Ika. Masya Allah karim, jadilah NKRI dengan lambang Pancasila. Kurang kumaha deui? Lo bandu jadi wali, jadi kiai, pedagang, pengusaha dan lain sebagainya adem ayem. Sebab lo nu jadi DPR nak mengetahui karakter bangsa, jadi MPR nak itu kene, jadi pemimpin nak itu kene. Nah ketika geus lain, iya geus mulai ndek aya huru hara. Subur di kepresidenan Pak Harto tentang membangkitkan semangat bangsa. Kajian kumaha ge ajukan sesuai dengan karakter asal tidak menjalahi undang-undang di zaman Pak Harto. Silakan diajukan kabeh dipajukeun modalan kabeh. Terus eta mah nama membangun bayar di Replita. Pelita 1, Pelita 2, Pelita 3, Pelita membangun. Jadilah seperti Kiai Indonesia teh berkat Pak Harto. Ganti ku Habibie. Wah, sekecil mungil. Alhamdulillah bagus, tapi turun dengan segera. Ganti dengan Gus Dur, napas agama luar biasa. Polisi ka santri hormat, ABRI ka santri hormat, PNS ka santri hormat. Di kepemimpinan Gus Dur lantaran Gus Durna walaupun bicara demokrasi tetapi aya naonan beun Gus Dur atas nama kiaina henteu pernah pudar. Dibawa ke Amerika tetap Kiai Gus Dur, dibawa ke Inggris tetap Kiai Gus Dur, dibawa ke Perancis tetap Kiai Gus Dur. Gus Dur banget pakai celana pendeknya kiaina teu leungit. Heran kula ge eta. Heran ku ari teu pernah make celana pendek kiai jeung abuyana. Kiai jeung abuyana maksudna eta teh jadi kieu, maksudna ieu nan kumaha. Wallahu a'lam aya naon. Seperti gitulah wali Allah. Wali sebab zohir masa pira zohir nu bakal balik ka tanu batin kekiaianana asli berarti. Ngobrol jeung Bill Clinton nu tadian rencanakeun setengah jam jadi 2 jam. Ngobrol jeung Presiden Prancis betaheun luar biasa. Komo jeung Arab mah jeung berbagai negara-negara bertah kan Gus Dur mah sebab henteu diajak serius, diajak lalagaan. Diajak lalagaan kabeh. Presiden Prancis, Presiden Amerika, jeung Gus Dur naik kapal, dengan bangga. Cek Prancis buka kacanya. Kenapa? Oh, saya pegang. Wah, ini adalah naon gitu karena negara Prancis. Kok tahu sih? Sebab di situ ada perbatasan. Oh hebat, cek Gus Dur. Amerika tuh buka kaca. Wow, ini Amerika. Emang kenapa? Ini ada menara Emrik. Hebat. Bagian Gus Dur kuari buka kaca. Ini Tanah Abang. Emang kenapa? Ini airlogi saya ada yang nyolong. Sial tak Gus Dur bisa lu. Masya Allah. Udah saya yang menang kan sekian nanti.
ye ongko eleh ongko menang. Gus Dur lalagaan kos gitu berarti kan cerita tenabang lain lalagaan eta teh bangsatna pohara jasa. Eta kos kitu jadi mah aku nggak ngomong kos gitu baik nggak mana loyongna ka mana loyongna. Eta kos gitu. Masya Allah. Saya sudah tidak percaya lagi kepada kiai kota, sekarang saya berdampingan dengan kiai kampung. Eta kan bermakna. Akhir-akhir hayatna manehanana teh saya lebih suka dengan kiai kampung. Emang kiai kota kiai kampung. Iyalah Gus Dur. Masya Allah istimewa. Nah, hampir kabeh hormat ka Gus Dur berbagai elemen. Pas Megawati ugar kembali. Pas SBY adem. Pas Nukuari subur mencaci maki tentang Islam. Subur aya. Maksudnya aya beberapa tokoh, 5 tokoh teu kudu dicaritakeun ku kula di kepresidenan ieu anu mencaci maki Islam. Luar biasa dicatat ku kula. Si A, si B, si C, si D. Ieu teh lain lalagan sangat subur. Seakan-akan dibiarkan okosna teh atau mungkin ieu teh urusanna politik harus demikian dan lain sebagainya. Dan gerakan-gerakan tentang keislaman ditutup. Berjamaah baik kuari dengan Covid harus 1 meter. Jumat aya geus ditutup deui, oh masalah. Ieu mah keur carita keberadaan setiap presiden. Wajar, kenapa wajarna? Sebab negara urang mah henteu berdiri sendiri. Baheula dijajah urang teh ku Belanda, dijajah urang ku Inggris, dijajah ku Jepang. Hengkang penjajahan. Kuari lebih dahsyat nih dijajah urang teh. Encan merdeka seutuhna masih kena dijajah. Ente ge dijajah ku pamajikan teu karasa sia. Tah awak ditangka kuru kitu. Eta gara-gara penjajahan eta sebenarnya mah. Ya sia suri. Dijajah sia. Urang hirup kudu merdeka ulah dijajah kos kitu. Kawin deui. Sia jadi cacing sia. Oh, negara urang teh teu bisa dikendalikan ku urang sorangan, dijajah. Laksanakan, biarkan kamu yang jadi presidennya. Tapi saya raup keuntungannya seakan-akan seperti kosi. Iyalah Indonesia. Saha nu bakal mampu menjadi kesatria. Wallahu a'lam. Mata Gus Dur pecat. Dia pecat. Amerika ge bingung. Wah, ieu geus kaluar ti aturan demokrasi aing cek Amerika. Min, sini Min. Lain Amin Ma'ruf ya mah. Min itu. Nih, dimodalin, turunin. Sarua jeung kitu ieu keur carita. Nah, ieu wallahu alam kaharepna urang bakal kumaha. Tenang bae heula tetep kajeun ku kumaha ge bangsa Indonesia, ibu pertiwi urang tetep bae lambangna tetep Pancasila. Dioget-oget ku kumaha ge harga mati. Tetapi kok ieu kaayana kos ge seperti ieulah penerapan seorang kepala negara. Nah, itu tinggal sabar, sabrun jamil. Wallahu musta'anu ala ma tasifun. Ada kuat yang kos kieu kaayana ayo. Setiap presiden seperti ieu. Lamun dicaritakeun ka jero geura urang bakal muringkak bulu, terutama di handap muringkak terus. Teh kudu geus ikutilah sewajarna, tunggu tanggal mainna bakal kumaha. Cek urang Bandung teh mah atuh sireum ge ai katincak-tincak teuing mangegel. Ulah paeh tolol sia. Coba peribahasa sia bahasa teh nyaho ka peribahasa goblok. Sireum ge tincak-tincak teuing mangegel. Eta peribahasa teu bisa disebutkeun paeh. Aduh, Masya Allah. Sarwajeng ingin hati memeluk gunung, apa daya gunungnya begitu ulah gitu. Asli ke. Yes. Yudabbirul amra min syafi'in min ba'di. Lantaran Allah geus istilah membawa hijau ngalindi merintah yudabbirul amr. Allah teh urusan bainal khalaiq.
Ya Allah ya Rabb. Mantap. At-taqdiru alal wajhil atammil akmal, supaya rapi manusia anu nyicingan alam dunia diutus setiap masana ku Gusti Allah rasul jang nyampeikeun indar jeung tafsir Allah teh nyiptakeun surga nyiptakeun neraka nu bakal dieusianana ku makhluk nu ngaran manusia. Terus unggal zaman nukuari urang di zaman urang, zaman nabi urang, nabi akhir zaman Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diatur ku Gusti Allah. Yudabbirul amra, Allah ngatur urusan bainal khalaq. Setiap saat lumantang aya bae penyampai. La yazalu taibatu zahirina 'alal haq. Moal eureud umat Kangjeng Nabi di unggal negara aya anu berjibaku zahirina 'alal haq. Hiji bae masa kabupaten aya, hiji bae masa provinsi aya, hiji bae masa negara aya. Jang nyampaikeun rukun Islam, jang nyampaikeun rukun iman nu asli. Jang nyampaikeun surga jeung neraka. Aya bae zahirina 'alal haq wali Allah. Tapi di ditunya lah ya salu taifatun loba berarti kan. Di Turki pasti aya, di Baghdad pasti aya, Uzbek pasti aya, di Moskow kajian kuku mage aya. Geus bogoh di negara-negara Timur Tengah Islam mah. Di Cina bae ge aya. Teh sararieun dibeulem di Cina teh. Nu dibeulem, di segala rupa. Di Rohingya urang nyarita lagi, tapi tetep Islam muncul terus zahirina ala teu pernah sieun. Komo di Indonesia mbayurci di Indonesia waktu lahir guys Islam Pandeglang sapandeglang Islam kabeh serang saserang Pandeglang serang saserang rengkas betung Islam balaya saeutik Kristen Tangerang kajian hukum lagi mayoritas Islam Jakarta kajian hukum mayoritas Islam. Ayo detik memanakeun tinggal urang make priwit bae di priwitan ku urang aya naon ieu STNK di bawah enggak emang kumaha gitu ya lamun ku urang geus di priwitan bangsa Masya Allah tiba heula ge nungguan kiai kurang kumaha imam bojol kurang kumaha kitu cut kurang kumaha kabarana Ki Hasyim Asy'ari terus dengan rekan-rekan kiai kuari ge tinggal nungguan bae nungguan kiai anu beneran ieu teh priwit mana ye eueuh bae aku polisi kabeh priwitna awas lamun sekali di priwitan delekeun di Indonesia urusan barengan, iya kan urusan politik lah, tenang, kalem. Iya kan yudabbirul amro, diurus ku Gusti Allah, jang pi sorga jang pi neraka. Umat mah kajen kuku mah ge asal gempur sorga, beres. Dengan atas nama sorga dan neraka, dengan atas nama Islam, menang orang ngelawan Belanda. Itu dengan atas nama demokrasi, dengan atas nama Islam, atas nama surga dan neraka. Kamu berangkat batik sorga, menang jaya Indonesia dengan bahasa seperti eta menang orang ngelawan penjajah. Banyak kuari orang geus diuk cicing di dia berabad-abad. Masih kene orang teh tenang bae. Gairah, lain gairah. Incan ditiup genderangna. Mungkin kayak geus ditiup mah. Cekal bedug. Tabeh. Duh. Aya naon ieu Kiai? Jumat. Yudabbirul amro. Lamun Allah deuk yudabbirul Allah teh yudabbirul amro. Nah, diuruskan ku Allah. Allah ngutus seorang utusanana nu dipercaya saat ieu Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi emang geus maot? Encan, Kangjeng Nabi teu maot.
Nu mantek tala leger ge kiai-kiai di lalembur teh aya Kangjeng Nabi ya. Iraha cenah Kangjeng Nabi mah makamna di Madinah secara zahir. Iraha cenah tuh secara batin emang henteu loba wali anu kaparangi jeung Kangjeng Nabi. Wali Allah asal maca sholawat teh kepada Kangjeng Nabi, instruksi Kangjeng Nabi, encana instruksi ti Kangjeng Nabi tenang bae heula. Nu mantak ulah-ulah naon putra daripada Sayyid Maliki almarhum al-Maghfurah. Ulah kapan kapanggih waktu kamari ke Mekah. Begitu ngobrol cek ulah teh apa Sayyid teu pernah ka Indonesia. Mencek bahasa urang. Gua lagi Arab di itu. Ngana mau diarabkeun, ya siana teu ngarti pan. Kumaha jawaban anak? Sudah beberapa kali istikharah belum ada izin dari Kangjeng Rasul. Selesai jawaban geus selesai. Lain lalagaan eta jawaban. Oh iya tunggu itu. Berarti kan nyambung. Para habaibnya rambung jeung Kangjeng. Nu asli mah kiai sarua nyarambung jeung Kangjeng. Itu lamun geus aya instruksi Kangjeng gempur apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi geus diperintah ku Kangjeng Nabi. Bae, berarti aya Kangjeng Nabi di itu urang. Disambut ku Kangjeng Nabi. Ya, komo bangsa Nukara dia gede hutang. Ya, lah saya siapa? Emang kurang gitu. Kita negara apa agama lain, mah. Debt collector. Kayak Imam Malulu puyeng ai. Siapa jadi pelampiasan goblok. Geus atuh kuari diatur ku Gusti Allah supaya manusia asup ka salorga. Diutuslah Kangjeng Nabi sebagai utusanana nyampaikan inzar jeung tafsir ulah majarkeun eta pangeran Lata Uzamanat jeung pangeran-pangeran nu ngaran patung batu bakal nyapaatan dijelaskeun ku Gusti Allah. Ma min syafi'in aya anu ngabela yasma'u li ahadin anu bisa nyapaatan ka urang ka salah sahiji malaya illa mim ba'di izni kecuali sabada izin Gusti Allah. Sedangkan boro-boro nyapaatan eta batu eta kayu di dunia na ge teu bisa ngomong-ngomong acan. Robah ge dirobahkeun bahkan nyana nyungkruk ge teu bisa robah sorangan. Kunaon atuh di pangeranan Allah ge teu izin atuh komo jaga di akhirat lantaran boga keyakinan kufar Mekah teh boga keyakinan bahwa innal asnama tasfa'u lahum engke patung-patung teh bakal ngebela jaga di akhirat. Cak Gusti Allah Muhammad sampaikan ma min syafi'in illa min ba'di idzni. Boro-boro nyapaatan aing na teh suka teu ridho. Penyakit. Nah, urang mah alhamdulillahirabbil iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasul. Tinggal ulah ngembangkeun keimanan urang. Ulah goyah, ulah ragu. Situasi politik antepkeun, situasi ekonomi mangga bae, situasi budaya urang mah tetep bae urang anu bakal nyicingan antara sorga jeung neraka. Ulah datang ke neraka, kudu ka sorga ka jeung kukumaha ge. Rapihan karunyaan diri urang, eueuh nu leuwih karunya ka diri urang kecuali urang. Kajen teh politik, ekonomi, budaya sajabana los sama urang mah urang mah salametkeun. Bisa sakitu sebab keur kacau ayeuna mah tuh. Keur kacau aya nu urusan kajen. Cenah ieu urusan agamana jaloba profesor di luhur teh. Jaro ieu agama jadi kosi loba jenderal ti polisi, loba jenderal ti TNI. Cenah eta geus kabeuli kabeh. Lah moal kajen kukumaha ge di jero dieu geus aya tauhidan. Wajen kukumaha ge dek dirusak agama orang marudah kajen kukumaha ge nyana ge. Sing yakin urang kos kitu da teh. Ulah kababawa. Ieu situasi politik ieu mah. Masya Allah, lamun geus bebeneran kudu perang. Nu ti heula kiai. Kiai mah ti heula teh ngomong. Anu diheula-heulakeun mah kenapa rae sia bae ka ditu. Tah bagi budoli apa kos kitu mah. Henteu lah tetep bae kiai kajian tampil kajian kumaha ge. Moal bisa teu tampil di mana jeung iraha bae kiai bae. Deuleu di luar negeri, di Indonesia tuh kiai malulu. Asal geus bebeneran, ieu teh geus urgen, kudu berangkat. Encan mah hanya demi kursi, demi kedudukan, demi dunia. Keheula atuh manya urang ngabela anu kas karari itu.
mentak sing asak tadi ge ulah gurung gusuh sing asak maca politikna sing asak maca ekonomina urang kuari lamun maca politik capek di Indonesia teh sebab urang mah tadi ge teu berdiri sendiri secara politik berarti urang dijajah politik dijajah ekonomi dijajahlah urang ekonomi teh urang teh keur dijajah teu bisa berdiri sendiri sebenarnya mah di urang teh geus resesi tanpa non covid geus resesi bari aya covid ngeunaheun dengan atas nama covid resesi kaget apa urusan urang mah tetep we salat we puasa dagang lah dagang kajen buku mah sebab naon tiba heula ge tilok aya nu diberean beas ku pamarentah dagang urang urang lamun endek bebeja iraha ieu duit anu 600.000 teh iraha eta urang teu kudu ieu mah keur carita doang dagang lah geus kage hitung-hitungan aya di akhirat aya hitung-hitungan aku hari urang mah dagang bae wae dar geus saaya-aya urang engke di akhirat dirarante nyana Pak mau kemana nyana pastikan tunggu itu kok dirantai uang covid penuh di sini yes ya cak aing ge hore rame hore isin we tungtung nama apaan iya di akhirat urang mah ka surga kabeh kahayang mah urang ditenangkeun bae tenang ulah aya naon insyaallah moal aya naon moal aya nu bisa nyapatan kecuali sabada izin Allah dzalikumullah waduh mal kaburu make bahasa-bahasa kitu naon ngaranna bilaga sebab ieu geus berang teh ngendek dianggeus estetik dzalikum isim isyarah mana ngeisyarahan bu eta Allah nu ngadamel 7 lapis langit 7 lapis bumi beriku teh jeung aras-aras yudabbirul amra poharamat eta Allah rabbukum ulah salah milih pangeran geus pak buduh ari ibadah ulah salah sing tegep pak buduh ibadah ka Allah urang mah geus ngeunaheun kuari alhamdulillahirabbil alamin ditita ibadat eukeur urang mah afala tadhakkarun apakah maneh teu areli sing eling mikir geura Allah teh anu ngadamel langit 7 lapis langit bumi 7 lapis bumi sanggeus sakitu Allah nyieun lauhil mahfuz nyieun arasy Allah teh merintah jeung utar atur yudabbirul amra ya Allah ya Rabb jeung nu bakal japaatan teh Gusti Allah melalui hamba-hambana anu dipercaya ku Gusti Allah ulah boga pemikiran bahwa eta patung-patung teh bakal nulungan di akhirat moal aya nu bisa nulungan kecuali sabada izin Allah nu mentak teu apalah tadzakarun teu mikir sia kadinya tah pikir atuh ku sia deet amat sih aingin Apollo bisa aing mikiran pangeran teu bisa deet amat sih jet bisa tapi pangeran teu bisa sia ge eta boga leungeun nanti Allah kunaon atuh boga otak nanti Allah kunaon teu dipake mikiran eta tah sang khaliq apalah tadzakkarun mane teu mikir urang mah teu kungsi mikir geus iman ti heula berarti kan urang mah hebat leuwih hebat tibatan profesor sebenarnya urang lamun kukula ditaritakeun sabaraha tokoh komunis anu hianat tadina membantai kemudian asup Islam dengan hidayah ti Allah aya catatan akan dina kitab teh di zaman anu geus puguh Kristen geus puguh Yahudi anu menang hidayah mah iya komunis bae komunis di Soviet Masya Allah urang lamun nyaritakeun tentang perjalanan komunis loba anu asup Islam dengan hidayah urang mah teu profesor teu doktor boro-boro eta sakola ge baheula teh ieu teh datang ke kelas 2 bae lantaran teu bisa bayaran ge ku suluh ban baheula teh bener teh tapi iman ka Allah mahal amat Masya Allah sakola kelas 2 tapi di akhirat ka surga bae galakeun profesor iya beungeut nu kos kararieu ieu beungeut nu kadeulina pikarunyaeun teh gitu afala tadzakkarun apakah mana teu malaliki pangeran nu sakitu hebatna urang mah alhamdulillahirabbil alamin mudah-mudahan iman urang dikuatkeun
ditegerkeun dibawa ku urang ke akhirat husnul khotimah sehingga urang di akhirat diijikeun jeung ahli-ahli Allah dibawa bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.